Di akhirat jelema ngarumpul kabeh. Oh, triliunan manusia. Tanya ke malaikat, "Hei manusia, hayang ka mana ieu karumpul di dieu?" "Surga." Cek malaikat, lamun seperti kos kieu ya ka surga hese sakian. Antri hiji-hiji hese sakaligus ge hese, maka iya aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana, nu berani waktu di duniana, bisa belah katuh. Anu teu gagah teu berani belah encak. Cak lalaki berani naon ya? Berani nyandong. Wah, awewe anu di duniana dicandung, salakina anu berani nyandong katuh. Anu di duniana teh nyandung kencang. Insyaallah. Maksud lalaki ieu lamun dikakatukeun ka sorgana ti heula. Wah, mantap. Oh, nu nyandung angkat jempol 4. Awewe nu dicandung ka katuh, lalaki nu nyandung ka katuh. Suami istri. Hai geus siap. Aya jelema nyolonong ka dinya. Sak. Cek malaikat sia nyandung teu? Henteu. Ieu mah mana? Iman udah dikirakeun ka surga nu nyandung. Kula titah ka dieu bae ku pamajikan kakana ieu tuh di ditu. Teu bisa cek malaikat, teu bisa. Kula dipaksa kula ka dieu bae. Cek yang mana pamajikan? Tuh, gerokeun maneh ku malaikat gerokeun. Hei, kunaon salaki titah ka dinya bae? Aya beti heula cek nya teh. Bantu nyandung. Ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun. Cek nya geus bisi titah ieu mah geus titah. Teu daekeun bae. Bener sia waktu di dunia titah nyandung. Boros. Pundeg ge kakarak indeg doang nya baus makin kokoprak cek nya teh. Hati sih kunaon dititahan ka dieu bae. Cek eta awewe bongan teu boga keberanian cek nya. Padahal malah tuh kula marah bae sapira awewe. Jabuktina batur ge nyararandung marah-marah henteu naon. Tan mata ku kula titah kali itu we bonganna teu berani waktu di duniana. Ya, malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu pandeuri ka sorgana. Berarti itu ribut. Wah, ribut tuh belah kencak. Malaikat ke tenang ya kudu udah ribut, nyalahkeun ka salakina, pamajikan ribut di dinya. Masa diteruskeun dongeng nyaradung kabeh gitu. Malaikat nenangkeun jelema. Oh, ribut. Naon ini pake karibut bongana. Salaki teu boga keberanian cenah teh. Tungtungna mah kami pandeuri ka sorgana. Oh, didegung-degung ku pamajikan sia-sia. Sandung aing geureuy atuh. Sia marah bae, tuh marah ge moal kebel aing. Jangan geus ge marah, jeung moal naon. Wah, teu daek nyandung, tungtung mah pandeuri ka sorga. Cek awe minggu hareup aing moal ngaji. Oh, ribu pas belah kanan segera surga. Sedih kan nu kiri sedih tuh geus kieu nasib kata laki ngatuh lalu bawa ngomong latung geus hantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk. Yang tidak adil segera ke jahanam. Wah, sia. Tadi pendek nyandung terjadi. Bohong aing jagana. Aduh, udah kencak. Hei, itu keterjadi kunaon? Kunaon itu terjadi? Dengar omongnya nah. Dengar omong cari cing. Hei, pancena ka sorga. Itu makan terus tuh itu mah terus iya kok ente itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna Aisyah nggak ngomong tungtung nama aing teh we ka neraka tah kakara dirinya lalaki nu ieu teh tuh
kadena aing teh nu mantak teu nyandung geus teu adil. Iya tuh kakak usahakeun bae ceknya tuh itu bagus kunaon tuh ka surga. Boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bae King Abdul Aziz. Neuleuh jelema berangkat urang diberangkat tamual. Batur berangkat urang berangkat tamual. Eta sakitu ge endeu ka Mekah. Umum mah surga. Nu nyandung bisa adil. Dadah. Ka urang ngadadahan sia tuh urang. Bohongana sia keur teh nyandung. Mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil. Jahanam legleg ku sia. Heula. Jadi nu nyandung diheulakeun, nu adil ka sorgana ti heula, anu teu adil ka nerakana ti heula. Alhamdulillah ya Rabbil. Ada tunggungan nu dikancet teh darariuk bedame nya kalah urang salah kabar bae tuh jadi leuh jelema ka neraka kitu ngan itu nu ti heula mah kabita cenah geus nikmat jasa tah jang pertimbangan urang wari kira-kira geus meujeuhna mah usaha aing eukeur rada maju awak sehat haju awewe na aya nu daek dicandung deh atuh nyandung masalah eta surga Masya Allah asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina hiji bae mah meureun aya lah kayak ditunggu laporannya. Aduh aing teu kuatna laporanna rariweuh bae nu nyandung teh eueuh nu ngeunah eueuh nu laporan ngeunah eueuh ribut bae nafsu padahal hirup di dunia moal kebal sanajan harta babagi ge atuh dahar-dahar keneh cenah beusi kacokot ku nu ngora deuk lila emang deuk lila hirup di dunia ge moal atuh ceuk urang mah balalager bae sih itu tah. Aduh, tah malaikat tenang. Guys, cek malaikat tugas saya telah selesai. Soal pernyandungan, coba ganti deui malaikat mulai. Masya Allah. Lah cenah ki uji. Cek awewe kos kitu nya mah. Asal ge bagian kos kitu bae, julah bae.